Bismillahirrahmanirrahim. Pain ajaja maka lamun apesman anil Qur'ani tina maca Al-Qur'an ata tah ngadatangkeun man bidikrin kana dikir badalan bari jadi gaganti anha tina itu Fatihah behaisu layan kusu kusa kira-kira teu kurang itu dikir an hurufiha tina pirang-pirang hurufna itu Fatihah fa in lam yuhsin tuluy lamun teu bisa ngaluskeun man Qur'anan kana maca Qur'an wala jeung henteu dikron kana dikir wa qofa tah cicing man kodrol Fatihati kana saukuran maca Fatihah wa fi bandin nusahi jeung eta tetep dina sapalih pirang-pirang salinan matan ari lapad wa qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya sareng ari itu bismillahirrahmanirrahim ayatun eta hiji ayat minha tina itu Fatihah. Fa'in ajaja lamun maca Qur'an ge teu bisa maka wajib ngaganti ku 7 pirang-pirang dikir ngan angger hurufna ulah kurang tina jumlah huruf Fatihah. Tinggal sarahna nu dimaksud apes tina maca Qur'an teh ae in lam yahfad bi alam yahfad ku saperti yen teu katalar teu apal man hu kana itu Qur'an walam yajid jeung teu mangihan man mualliman ka guru anu ngawuruk wala mushafan jeung teu mangihan kana mushaf aw nah wahu atawa saumpamana itu mushaf qauluhu atabidikrin ae bisabati anwain tegasna ku 7 pirang-pirang warna minhu tina itu dikir nahwu saumpama lapad subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun ma ari perkara syaa eta nu ngersakeun kana ma saha Allah Gusti Allah kana tah bukti itu ma wa ma jeung ari perkara lam yasha anu teu ngersakeun Allah kana ma lam yakun tah moal bukti itu ma summa karrara tuluy mulak malik man dalika kana itu subhanallah walhamdulillah ilaih aw yajidu atawa namahan man alaihi kana itu dalik teh subhanallah walhamdulillah teh hatta yablugo sehingga yen tepi itu dalik qadrol Fatihati kana saukuran al-Fatihah. Jadi hitung heula jumlahna aya teu sajumlah huruf Fatihah sabarari jumlah huruf Fatihah wa illa jeung lamun henteu itu karoro pamaklumun tah eta dikanyahokeun anna dalika ari saestuna itu subhanallah walhamdulillah ilaih yan kusu eta kurang itu dalik anha tina itu Fatihah wa du'a jeung ari doa ka zikri eta saperti dikir lakin yajibu tetapi nawajib naon takdimu ma ngaheulakeun doa ya ta'al laku anu cumantel ieu ma bil akhirati ka akhirat walau bi ghairil arabiyati jeung najan kalawan lain bahasa Arab wa minhu jeung eta tetep tina sawarehna doa ari lapad Allahumma rzuqni jaujatan hasanaa menang gitunya Allahumma ya Allah urzuk muga ngarizkian Gusti ni ka abdi jaujatan ka pamajikan
mun awewe berarti ganti ku jawjan. Hasanaa anu geulis ngan ulah ditambahan ku kabirotan parjahanya. Alama manderikeun doa ya ta'alaku anu cumantel ya ma bidunya kana dunya Allahumma arjukni dinaron. Allahumma ya Allah urjuk muka ngarjian Gusti ni ka abdi dinaron kasih albi. Jadi ulah dipenta si albi mah. Sia sama goreng. Pat jajar kahanap. Aya wa huruful Fatihati. Wa huruful Fatihati jeung ari pirang-pirang huruf Fatihah mi'atun. Eta 100 wasitatun jeung genep wa homsuna jeung 50 150 genep. Bi isbati alifi maliki kalawan netepkeun alif lapad maliki yaumidin maksudna. Wa homsun jeung 5 wa homsuna jeung 50 bihad bihi kalawan ngabuangna itu alifi maliki. Lamun alifna dieuweuhkeun maka jumlahna 155. Wa kana jeung bukti sahabadul ulama sapareh ulama yaqra'u eta maca ya badul ulama piraqatil ula dina rakaat kahiji kana lapad maliki bisbatil alifi kalawan netepkeun alif wa pisaniyati jeung dina rakaat kadua maliki kana lapad maliki bihad pihak kalawan ngabuangna itu alif. Li annahu karna saestuna kalakuan yusanu eta disunatkeun naon tatwilul ula manjangkeun rakaat kahiji anisaniyati tina rakaat nu kadua walau biharfin jeung najan kalawan sahurup. Jajaran kadua we tiluhur 105 hiji qaluhu waqafa qadrul Fatihati bin nisbati lil wasti al mu'tadalati fi donnihi wa yundabu jeung disunatkeun naon ayakipa yen cicing man waqfatan kalawan cicing saestuna ba'daha dina sabadana itu Fatihah badalan bari jadi gaganti anis surati tina maca surat wala yajibu jeung teu wajib alai ka man naon tahriku lisanihi ngusikeun letahna man bihilafil ahrasi kalawan beda jalma anu pire alladzi anu toroa anu anyar datang naon ahrasuhu pireuna itu alladzi walau qadaro jeung lamun kaduga alladzi ala ba'dil Fatihati kana sawarehna maca Fatihah wa ba'di ghairiha jeung sawareh lian Fatihah ata tah ngadatangkeun alladzi bi ba'diha kana sawarehna Fatihah fi mahalihi dina tempatna itu ba'di wa bi ba'di ghairiha jeung dina sawareh lian Fatihah fi mahalihi dina tempatna ieu bi ba'din. Jadi umpamana jelema anyar pige sawareh bisa Fatihah sawareh henteu datangkeun sawareh Fatihahna nu sawarehna deui kuno sajen. Teraskeun wal khamisu jeung ari anu kalimana ar-ruku'u eta ruku wa aqallu fardihi jeung ari pangsaeutik na fardu itu ruku liqaimin pikeun anu nangtung qadirin anu kawasa ala ruku'i kana ruku mu'tadilil khalqati anu sedeng dedeganana salimi yadaihi anu salamet dua leungeuna itu qaim waruk bataihi jeung tuur duana itu qaim ayan hania eta yen dongko itu qaim bigoirin hinasin kalawan henteu culageg apalah culageg teh ya mun ruku teh gitu sirahna culageg gitu kalau jadi si sirah jeung si ieu teh naon rata gitu ulah culageg qadra bulughi rahataihi
kalawan saukuran nepi 2 dampal leungeunna itu qaim. Rukbataihi kana tuur 2 qaim. Lau aroda lamun ngamaksud qaim wadoa wad'ahuma kana ngantelkeunana itu rohataeh alaihima kana itu rukbataeh. Fa in lam yakdir maka lamun teu kawasa si qaim ala hadzal ruku'i kana ieu ruku' in hana tah dongko ieu qaim makdurahu kana sakamampuhanana ieu qaim wa aumaa jeung ngisarahan atawa isarah ieu qaim bitor pihi ku tungtung panonna qaim. Nomor kalima rukun salate ruku. Nu wajibna atawa parduna ruku teh keur jalma anu kawasa. Nu kawasa di dieu teh maksudna sampurna awakna sarta normal leungeunna, normal tuurna. Maka dina rukuna teh dongko sarta dongkona ulah dengklang sirahna culageug teh. Jadi antara tonggong jeung sirah teh sing rata, ari ieu nu disebutkeun culageug atawa dengklang sirahna kitu teh kaluhur gitu. Ulah kitu. Kituna teh saukuran 2 dampal leungeun antel kana 2 tuur. Kumaha ari masalah rata jeung teu ratana tonggong, masalah rata jeung teu ratana tonggong eta mah teu jadi masalah, ngan afdolna si tonggong sing rata gitu. Tah ratana tonggong sing sajajar jeung sirah gitu, sirahna ulah culageug gitu. Eta keur jalma nu naon normal. Tingali heula sarahna weh dituluykeun surahna. Qauluhu ar-ruku jajaran ke-12 meureun ti luhur. Huwa ari tu ruku lugotan ceuk lugot mutlaqul inhina'i eta mutlak dongko. Wasaraan jeung ceuk sarama nu tadi dina sarah dina sisi ayan hania bi goirin hinasin qadra bulugi rohataihi wa rukbataihi kama sayad kurusari. Wakila jeung dicaritakeun naon maknahu ari maknana itu ruku lugotan ceuk lugot al khudu'u eta DP wa huwa sareng ari ieu ruku min khosa'isi hadhil ummati eta tetep tina sawareh pirang-pirang kaistimewaan ieu umat. Fa innal umama maka saestuna pirang-pirang umat as-sabiqata anu ti heula lam yakun eta tebukti fi salatihim dina salatna itu umam naon rukuun ruku. Jadi umat baheula mah salat ngan eueuh rukuan. Genep jajar kahanap aya bintang di dinya. Wa'lam annahu aya. Wa'lam kudu ngarti anjeun. Annahu kana saestuna kalakuan yajibu eta wajib pirukui dina ruku naon alla yaksida yen teu ngamaksud jalma bihi kalawan ruku goirahu kana lian ruku pakot tungkul. Palao hawa maka lamun turun jalma bikos di sujudi tilawatin kalawan maksud sujud tilawah palama wasola tulis samang-samangsa nepi jalma al haddar raki'i kana batasan jalma anu ruku
ana tah neja man jalma lahu kana itu ruku ayaj'ala kana yen ngajadikeun jalma hu kana itu huwiyi kana itu hawa turun ani ruku'i tina ruku lam yakfi tah teu cukup itu ayaj'ala bal yajibu balik tawajib alaika jalma naon al-qiyamu nangtung deui nangtung heula liar kaa karena rek ruku jalma minhu tina itu qiyam naam bener. Jadi umpamana teh urang erek sujud tilawah nepi kana batasan ruku dibelokeun gitu. Ah moal tulus sujud tilawahna geus euy jadikeun ruku teu bisa kitu. Tuluy surahna jaran kadua teh handap. Fa in lam yakdir ala hada ruku. Lamun si jalma teh teu mampu kana ruku nu tadi dicaritakeun. Tadi dicaritakeun teh sakira-kira si leungeun nepi kana 2 tuur nya. Teu mampu. Gambaranana umpamana eta jelema teh umpamana keur nyeri cangkeng. Maka ruku we sakamampuhanana gitu. Kumaha lamun teu mampu dongko-dongko acan maka isarah we ku kiceuk panon gitu. Isarah ku kiceuk panon bahwa manehna teh maksud rek ruku. Wa akmalur ruku'i jeung ari pangsampurnana ruku taswiyatur raki'i eta ngaratakeunana jalma anu ruku dohrohu kana tonggongna roki wa unuqahu jeung punukna roki bihaisu yasirani kusakira-kira jadi itu dohroh wa unuqah kasopi hatin eta tetep seperti papan wahidatin anu salambar wa nasoba jeung ngancegeun ieu qaim atawa roki ngancegeun ieu roki jalma nu ruku saqoihi kana 2 bitisna roki wa akhoda jeung nyepeng ieu roki rukbataihi kana 2 tuurna roki biyadaihi ku 2 leungeun roki. Oh, baca. Kasampurnaanana ruku sampurnana ye eta teh kudu rata antara tongong jeung punuk jeung sirah. Jadi tongong punuk sirah sing rata. Engke rata na teh teu beda sapertikeun papan salamar gitu dina pada ratana gitu. Matak sirahna nu tadi ulah culageug teh. Tah eta tongong punuk sirah kudu rata. Tuluy ayeuna kudu ngancegeun bitis. Bitisna ulah doyong ka hareup. Tuluy duanana si tuur duanana cekel. Kumaha lamun leungeunna dirumbaikeun? Maksudna dirumbaikeun teh henteu dicekelkeun kana tuur. Sah teu rukuna, maka sah-sah wae rukuna mah gitu. Sanajan si 2 leungeun teu nyepeng kana 2 tuur. Asal dikira-kirakeun eta leungeun bisa antel kana tuur. Jaran kalima qauluhu wa akmalu ruku. Dakaron nutur musonib lahu kana itu akmal salah satu asya'a kana 3 pirang-pirang perkara. Tegesna kahiji ataswiyah wan nasab wal akhdu. Paja'ala tuluy ngajadikeun musonib ha
kana itu salasah khobaron kana jadi khobar an akmali ruku tina lapad akmalu ruku wa huwa jeung ari akmal mandubun eta disunatkeun. Jadi akmal teh hukumna sunat. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon tarkuhu tinggalna itu akmal. Wa kana jeung bukti naon al aula anu leuwih utama ayat taqaddama eta yang ngaheulakeun musannif dalika kana itu akmal ala qaulihi manderikeun dawan musannif tegasna lapad fa in lam yakdir li anna dalika karna saestuna itu akmal pihakil qadiri eta tetep dina hakna jalma anu kawasa pakot tungkul. Wasa disu jeung ari nu kagenepna at-tumaninatu eta tumaninah. Wahia sareng ari itu tumaninah sukunun eta cicing ba'da harakatin dina sabada usik pihi dina itu ruku. Ai ar-ruku'i tegasna dina ruku. Wal musannifu jeung ari musannif yaj'alu eta ngajadikeun musannif at-tumaninata kana tumaninah fil arkanina pirang-pirang rukun. Ruknan kana rukun mustaqilan anu mencil. Wa masa jeung ngajalankeun alaihi kana itu yaj'alu tumaninah saha an-Nawawi Imam Nawawi fi tahqiqi dina kitab at-tahqiq. Wa ghairu musannifi jeung ari lian musannif yaj'alu eta ngajadikeun ieu ghair ha kana itu tumaninah hayatan kana sunnah hayah tabi'atan anu anut lil arkani kana pirang-pirang rukun. Nomor ka genep rukun salat teh nyaeta tumaninah. Ari tumaninah teh sukunun ba'da harokah cicing dina sabada usik. Mun dina sapinah mah biqadri subhanallah kalawan saukuran maca subhanallah. Tingali sarahna dina qauluhu at-tumaninah. Qaulu at-tumaninah wala taqumu naon ziyadatul huwi maqamat tumaninah. Jeung teu ngadeg naon ziyadatul huwi tambah-tambahna turun maqamat tumaninati dina tempat tumaninah. Wa qaluha jeung ari pangsaeutikna tumaninah angtas takiro eta yen tumetep netepkeun jalma a'dha'ahu kana pirang-pirang anggota badan jalma raki'an bari anu ruku. Deui keur nyaritakeun tumaninah dina ruku. Bihaisuyan pasilu kalawan sakira-kira yen teu narima pisah naon rob'uhu cengkatna jalma min anhuwihi tina turunna jalma. Qauluhu wa hiya sukunun ba'da harakatin ay sukunul a'dha'i tegasna cicingna pirang-pirang anggota ba'da harakatil huwi dina sabada usik turun li ruku'i pikeun ruku. Wa qabla harakati rab'i jeung dina samemeh usik rek cengkat minhu tina itu ruku. Walidalika jeung kulantaran itu sukunul a'dha kila dicaritakeun naon hiya ari itu tumaninah sukunun eta cicing baina harkataini antara dua usikan. Wasabi'u jeung ari nu katujuhna ar-raf'u eta cengkat minar ruku'i tina ruku. Wal i'tidalu jeung i'tidalna qaiman bari anu ngadeg alal hayati netepan kana tingkah alati anu kana anu bukti ieu musolli jalma alaiha eta tetep netepan kana itu allati qabla ruku'ihi dina samemeh rukuna musolli min qiyamin nyatana tina nangtung qadirin anu kawasa wa qu'udin jeung tina diuk ajijin wa qu'udi ajijin tadi teh min qiyami qadirin nyatana tina nangtungna jalma anu kawasa wa qu'udi ajijin jeung tina diukna jalma anu apes anil qiyami tina nangtung. Nomor katujuh nyata cengkat tina ruku jeung i'tidalna. Jadi rukuna mah i'tidalna.
tah cengkatna tina ruku teh kudu dihaja. Lamun teu dihaja teu jadi eta teh cengkatna. Seperti umpamana keur ruku urang teh culeger teh kadenge sora gelap. Terus urang teh cengkat. Tah eta teh teu direken eta teh. Kumaha atuh supaya direken? Ketika urang cengkat ngadenge tadi sora gelap teh, maka balik deui kana posisi ruku. Geus balik deui kana posisi ruku, karek neja rek cengkat tina ruku. Karek gitu. Tinggalina qauluhu wal i'tidal. Huwa ritu i'tidal logotan cek logot al musawatu. Eta mapakan ngakuran wal istiqomata jeung jejeg panceg. Wasaraan jeung ari i'tidal cek sara ayyauda eta yen balik deui jalma lima kana perkara kana anu bukti jalma alaihi eta tetep netepan kana ma qabla ruku'ihi dina samemeh rukuna jalma min qiyamin nyatana tina nangtung lamun jelema salatna bari nangtung aw kuudin atawa kana diuk atawa tina diuk lamun jelema salatna tadina bari diuk. Wal i'tidalu jeung ari i'tidal rukun eta rukun walau fi nafilati jeung najan eta tetep dina salat sunat. Wasaminu jeung ari nu kadalapana tumanina tu eta tumanina fihi dina itu i'tidal. Al i'tidali tegasna dina i'tidal. Wa tasi'u jeung ari nu kasalapana as-sujudu eta sujud. Marrataini kalawan dua balikan fi kulli rakaatin dina saban-saban rakaat. Wa qaluhu jeung ari pangsaeutikna itu sujud mubasyaratu ba'di jabhatil musalli. Eta ngantelkeunana sawareh tarangna jalma anu salat. Maudi'a sujudihi kana tempat sujudna musolli. Minal ardi nyatana tina bumi au goriha atawa lian itu ardu. Wa akmaluhu nomor kadalapan tumakninah dina i'tidal. Ukuranana sakira-kira anggota badan cicing heula dina salila i'tidal. Jadi si anggota badan ulah robah, ulah gerak gitu. Saukuran biqadri subhanallah. Cicingkeun awakna ulah gerak. Nomor kasalapan rukun salat teh sujud. Ari pangsaeutikna sujud dua balikan dina saban-saban rakaat. Pangsaeutikna sujud eta teh antelna sawareh tarang jelema anu salat kana tempat sujudna. Jadi lain sakabeh tarang tapi sawareh tarang kana tempat anu disujudanana. Sarahna jajaran ka 3 ti handap. Qauluhu as-sujudu wa huwa jeung ari sujud logotan cuk logot at-tatamunu eta condong wal mailu jeung tegasna condong. Wakila jeung dicaritakeun naon al-hudu'u ari sujud eta DP-DP wa tadallulu jeung ngarasa hina. Wasaraan ari sujud cek sara mubasaratu ba'di jabatil musalli eta ngantelkeunana sawareh tarangna jalma nu salat makana perkara yusolli anu salat ieu musolli alaihi luhureun emak min ardin nyatana tina taneuh au ghairiha atawa lian ardin kama sayad kuruhus sarih. Wa yajibu jeung wajib naon ala yaksida yen ulah ngamaksud jalma bihi kalawan itu sujud ghairahu kana lian sujud kama saperti perkara maron geus kalewat imam pi ruku'i penjelasanna sawa jeung tadi na ruku'. Ngali sarahna halaman 153 jajaran kagenap dina qauluhu marrataini fi kulli rakaatin
innama adahuna ruknan wahidan litihadi jinsiha wa ada ruknaini fil jamaah li'anal madara fiha alama tadharu bihil mukhalafah wa innama karara wa innama kuriro jeung pastina ditikror dibulak balik naon asujudu sujud nepikeun kedua kali duna goerihi henteu lian sujud minal arkani tina pirang-pirang rukun 5 karena perkara pihi anu tetep dina ma min ziyadati tawadu'i tina tambah-tambah tawadhu DP biwad'i asrofil a'dha'i kalawan neundeun pang mulia-muliana pirang-pirang anggota eta sirah ala mawati'il aqdami kana pirang-pirang tempat nincak pirang-pirang suku walihada jeung kulantaran ieu ma fihi min ziyadati tawadhu kana bukti ieu sujud afdalu eta leuwih utama minar ruku'i tibatan ruku' walima jeung karena perkara pihi anu eta tetep dina ma min irgami syaitani tina mongesan setan maksudna mah ngahinakeun setan wa idlalihi jeung tegasna ngahinakeun itu setan hai sulam yasjud dina sakira-kira teu sujud itu setan li adama ka Kangjeng Nabi Adam wa umiro jeung diparentah sa Ibnu Adam bisujudi kana sujud pasajada tuluy sujud itu Ibnu Adam marwataini kalawan 2 balikan walidalika jeung kulantaran itu irgom setan waroda datang naon annau saestuna kalakuan ida sajada di mana-mana sujud saala abdu hiji hamba tajala tah nyingkah naon asaitunu setan yabki bari ceurik ieu setan wayakulu jeung ngomong ieu setan ya waili duh kacilakaan kuring umiro diparentah saha Ibnu Adam bisujudi kana sujud pasajada tuluy sujud itu Ibnu Adam palahu maka eta tetep pikeun itu Ibnu Adam al jannatu ari surga wa umirtu jeung diparentah kuring bisujudi kana sujud palam asjud dulu itu sujud kuring pali maka eta tetep pikeun kuring cek setan annaru ari neraka walima jeung karena perkara pihi anu eta tetep dina ieu sujud min syiddatil qurbi tina bangetna gawe deheus tina bangetna deheus bainal abdi antara hamba wa rabbihi jeung pangeranna ieu abdu. Lalu kadinya minimal aya 3 alasannya naon sababna sujud 2 kali. Nu kahiji tadi walima pihi 5 pihi min ziyadati tawadhu 2 5 pihi min irgomi syaitan 3 5 pihi min syiddatil qurbi. Waroda kama seperti perkara waroda anu datang ieu emak akrabuma ari pangdeukeutna perkara yakunu anu bukti saha abdu hamba min rabbihi ti pangeranna abdu wa huwa jeung ari tu abdu sajidun eta nu sujud wa qala sahabaduhum al hikmatu ari hikmahna fi kauni sujudi dina buktina sujud marotaini eta 2 balikan anna ruku'a eta saestuna ruku pihi eta tetep dina ieu ruku dakwal ubudiyati ari pengakuan kahambaan wasajdataini jeung saestuna sujud 2 kasahidaini eta seperti saksi 2 alaiha kana itu dakwa. Teruskeun wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana itu sujud ayyukabiro eta yen maca takbir jalma lihuwihi
pikeun turunna jalma li sujudi kana sujud bila rob yadaihi kalawan henteu ngangkatkeun leungeun dua jalma wayadau jeung neuneun jalma rukbataihi kana dua tuurna jalma summa yadaihi tuluy dua leungeunna jalma summa jabhatahu tuluy kana tarangna jalma wa anpahu jeung kana irungna jalma. Ari pangsampurnana sujud maka si jalma anu rek sujud maca takbir Allahu Akbar. Tah eta mah lain takbiratul ihram tapi eta mah takbir intiqal. Eta takbir ketika takbir pindah tina hiji rukun kana rukun anu sejen. Tadi dia ge maca takbir karena rek turun kana sujud. Ngan ulah hari ngangkat dua leungeun mah gitu. Naon anu pangheulana turun? Nu pangheulana turun nyaeta dua tuur. Tuluy tarang malah pangabdolna mah irung kudu antel kana tempat sujud. Ngan syarat dampal ramo suku dua kudu nilep jadi ditilepkeun dampal suku ramona sehingga teu sah sujudna lamun ramo sukuna narangtung jadi kuayahna we ramo suku kudu ditilepkeun malah keur sakadar cumpon syarat eta teh cukup kungan sakadar hiji ramo anu nilepna gitu. Pamana pan ramo suku teh aya 5 nu katuhu nilep ramo hiji gitu. Nu kenca nilep ramo hiji cukup sakitu oge gitu. Keur nyumponan syaratna hungkul. Bakat ku kudu-kuduna si ramo suku narilep gitu. Maaf kaliwat tadi. Pertama turun teh dua tuur heula tuluy leungeun dua tuluy kakarek tarang jeung irung jadi tarang jeung irung barengkeun ningali sarahna jalan kasalapan aya hakaza nya kitu deui tartib bi aya doa ku saperti neuneun musolli jalma nu salat ar-rukbatani kana tuur dua awalan dina mimitina sumal yadaini tuluy leungeun dua sumal jabhata tuluy tarang wal anpa jeung irung ma'an barina bareng fa innahu maka saestuna itu tartib rukbatani sumal yadain minal akmali eta tetep tina kasampurnaan. Wal asiru jeung ari anu kasapuluhna atumaninatu eta tumaninah pihi dina itu sujud. Ai asujudi tegasna dina sujud. Bihaisu yanalu kalawan sakira-kira ngarawat jalma mau diasujudihi kana tempat sujudna jalma saklarosihi kana saberat sirahna jalma walayakpi jeung teu cukup naon imsasu ra'sihi ngantelkeun sirahna jalma mau diasujudi kana tempat sujudna jalma bal yatahamalu balik tangga beratkeun jalma beratkeun teh mencuk urang mah neueulkeun gitu bal yatahamalu balik tangga beratkeun atawa neueulkeun jalma bihai sulaukana kalawan sakira-kira lamun bukti tah tahu eta tetep hanapeun jalma naon kutnun kapas masalan umpamana lan kabasa tah yakin legok itu kutnun wa dhahara jeung dohir naon asaruhu tapakna itu tahamul ya tahamalu ala yadin kana leungeun lau puridot lamun dikira-kirakeun itu yad tah tahu dina handapeun itu ra'su. Nomor ka-10 rukun salat teh tumakninah dina sujud.
kulantaran kudu tumakninah dina sujud, maka teu cukup kungan sakadar antel tarang kana tempat sujud. Teu cukup kungan sakadar kitu unggul. Tapi wajib neueulkeun ya tahamalu teh. Atawa bahasana wajib ngadedetkeun. Nah, ya tahamalu teh neueulkeun atawa ngadedetkeun. Jadi dedetkeun we sirah teh saeutik naon si tarang teh. Dedetkeun saeutik mah. Sehingga dikira-kirakeun kieu. Lamun mah aya kapas dina hanapeun tarang, maka eta kapas pasti jadi legok gitu. Ku ngadedetkeunana eta sirah. Sekali deui eta bakatku kudu-kuduna tumakninah. Jadi teu cukup kungan sakadar ngantelkeun tarang hungkul. Hingali sarahna naqaluhu wal asiru. Wal asiru teh jajaran ka 10 di luhur. Terus kahanapna 3 jajar aya walayajibu. Walayajibu jeung teu wajib naon atahamulu ngadedetkeun atawa neueulkeun atawa ngaberatkeun. Fi ghairil jabhati dina lian tarang, leungeun tuur mah teu kudu didedetkeun. Alal mutamad cek kaul mutamad. Wayajibu maka wajib naon tamkinuha. Ngongangkeunana itu jabhah pakot wungkul. Lihobarin karena hadis ida sajadda di mana-mana sujud anjeun pasakin pamakin tah kudu netepkeun anjeun jabhataka kana tarang anjeun wala tankir jeung ulah macok anjeun nakron kalawan macokan saestuna. Jadi mun sujud teh mentak sok aya paribasa geuningannya. Mun sujud teh ulah siga hayam macokan parab cenah gitu. Terus kahanapna sajajar qaluhu wala yakfi imsas aya li adami tahamul karena teu ayana ngaberatkeun. Walau mawujudi tumaninah jeung najan eta tetep sarta ayana tumaninah. Palaisa maka lain naon dalika itu layakfi min mafhumi tumaninah eta tetep tina mafhumna tumaninah. Wa in kana jeung najan bukti kalakuan qad yutawahamu eta rajeun disangka salah min kalami sarih naon khilafuhu sulayana itu kaul walayakfi. Sakitu heula lah wallahu a'lam.